Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkan wastapun mematipan alurino abdi tina kelas 12 MIPA 5. Abdi bade ngadalang carita wayang Pandawa Mangkat yang menceritakan tentang kematian Pandawa saat menaiki Gunung Himalaya. Yudhistira naik Gunung Himalaya minangka lalampahan pamungkasna. Sanggeus mangsa wiwitan kali yuga sarta maotna Kresna, Yudhistira saludur lengser nurunkeun tahta karajaan ka hiji-hijina turunan maranehna anu slamet dina perang Rongka di Kurusetra. Parikesit incuna Arjuna. Kalawan ninggalkeun sagala hal kaduniaan, para Pandawa ngalakonan lalampahan pamungkas maranehna ku cara ziarah ka Himalaya. Waktu naik ka Punjlut, Drupadi jeung Pandawa sadulur hiji pupus kasarat ku kesalahan sarta dosa maranehna anu satesna. Tapi Yudhistira sanggup ngahontal punclut gunung alatahan manehna henteu cacat ku dosa sarta kabohongan. Watek Yudhistira anu satesna mecenghel waktu akhir Mahabharata. Di luhur punclut gunung Batara Indra datang pikeun mawa Yudhistira ka sawarga jeung kareta kancana. Waktu Yudhistira ngalengkeng ngadeukeutan kareta, Sang Indra ngajurungna ambeh ninggalkeun anjing anu jadi batur lalampahana. Alatan makhluk nu teu suci henteu menang asup ka sawarga. Yudhistira mundur ka tukang nampil pikeun ninggalkeun makhluk anu salila ieu di tangtuyanganna. Indra jadi heran. Yudhistira tinggalkan anjing eta. Abdi embung ninggalkeun anjing ieu. Maneh sanggup ninggalkeun dulu sarta henteu ngabelem merayon maranehna. Tapi maneh nampik pikeun ninggalkeun anjing anu teu nyaho jalan. Druwadi jeung dulur kuring geus ninggalkeun kuring. Lain kuring ku ninggalkeun maranehna. Dina waktu eta keneh si anjing robah wujud jadi Baratadharma, bapana anu keur nguji dirina. Yudhistira dibawa indit ku kareta Indra. Dina waktu ngahontal sawarga manehna henteu manggilan dulur-dulurna anu soleh atawa pamajikanna Drupadi. Tapi manehna nempo Duryodana katut balatna anu jahat. Sang Batara ngabejaan yen barayana keur aya di neraka pikeun nebus dosa. Letik maranehana. Samantara Duryodana aya di surga saprak manehna gugur di pakalangan anu diberkahan Kurukshetra. Di mana wargi-wargi abdi maranehna aya di neraka kanggo nembus kalepatan-kalepatan alit maranehna. Lamun kitu pun aku bade miyos ka neraka kanggo manggihan maranehna. Yudhistira kalawan ikhlas indit ka neraka pikeun nepungan barayana. Tapi tetampawan sarta sora anu ngaraotan hate jeung geuti kentel ngajadian manehna sieun. Waktu tergoda pikeun kabur, manehna ngawasa diri sarta hawar-hawar ngadenge sora Drupadi jeung barayana anu dipika cinta nyambat dirina. Ngajurungna pikeun cicing di sagedeungan maranehna dina kasangsaraan. Yudhistira memutuskan pikeun cicing di neraka sarta ngajuruk sangkan kusir karetana balik ka sawarga. Sabab manehna milih pikeun cicing di neraka bareng jeung jalma-jalma hade, batan hirup di sawarga jeung jalma jahat. Dina waktu eta tetempoan robah. Saat terusna Indra ngomong yen Yudhistira keur diuji deui serta sabenerna dulur-dulurna geus aya di sawarga. Sanggeus nampa kanyataan kasebut, Yudhistira ngalaan warugana sarta nampa sawarga. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.